warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, abdi dan babaturan abdi ingin ngawawancara mengenai kemacetan di lingkungan masyarakat. Perkenalkan, nama abdi Filzaira Rahmadani. Perkenalkan, nama abdi Siska Priyani. Perkenalkan, nama abdi Nisna Madianti. Perkenalkan, nama abdi Kaila Melani Putri. Perkenalkan, nama abdi Naila Aska. Perkenalkan, nama abdi Nur Fitri. Pertanyaan yang pertama, kumaha keayaan di lingkungan sehari-hari ieu? Keayaan jalan akhir-akhir ieu rada macet. Pertanyaan kedua, sebab aya kemacetan etah tuh ieu teh. Sebab dari kemacetan ieu nyaeta jalanan rada sempit jeung banyak penggunaan motor. Iraha kajadian kemacetan paling parah? Biasana asup sakola atawa balik kantor. Kumaha dampakna bagi warga sakitar? Dampakna nyaeta ngaganggu kagiatan jeung ngaganggu kanyamanan. Naon solusi anu tiasa dilakukeun sangka kamacetan ngurangan? Solusina nyaeta ngabuat tata tertib jalanan lalu lintas anu leuwih tertib. Sekian wawancara dari kami semua, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.